Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kanca mitra baraya di mana wae ayana. Urang lajengkeun dongeng budak teuneu. Bagian kalima. Dina judul gelut wilujeng ngadangukeun. Bareto samemeh Asep Onon tigebrus kana sumur. Tarapisan daekeun ulin jeung si Warji. Sumawona reurejeungan mah sakalieun di deketan oge mani sirikna teu nyingkirkeun bae. Ari ayeuna sanggeus Asep dijait tina balai. Jadi pohara deudeuhna ka si Warji teh. Unggal poe upama Asep Onon balik ti sakola, sok nyamper ulin ka si Warji. Malah sok kikiriman sagala. Aya kue-kue, aya bubuahan, atawa naon bae. Kusabab eta barudak nu sejen urut babaturan Asep Onon. Jadi kacida sirikeunana teh. Komo si Utun jeung si Begu mah kasih Warji teh kawaska satru kabuyutan bae. Lamun si Warji dikirim kadaharan ku Asep Onon, heug pareng kanyahoan ku si Utun atawa ku si Begu, pohara disindiranana. Majar teh, loh kugeunah ari nu kokoro manggih mulud. Kahakanan leur haseum oge mani dijejel-jejelkeun kana ti koro. Tapi ngaromongna kitu teh teu waranieun ari ti kadeukeutan mah. Sumawona hareupeun dah kawanina ti kaanggangan bae. Dina hiji mangsa si Warji nguseup di muara leuwih tarik di sisi kebon awi. Harita nguseupna teu wudu rada mujur. Bebeunanganana geus meh satengah kempis. Laukna aya lele, beunteur, keting jeung lauk emas. Waktu keur jongjon nguseup, jebul si Utun jeung si Begu daratang. Rek marandi kokojayan di eta leuwih. Barang eta budak nenjo si Warji cindekul di sisi leuwih. Tuluy manehna ting rarandeg. Ya ayeuna si Loyong kudu nohonan janji teh, euy. Cek si Utun bari ngaharewos. Kumahakeun eta umat teh ku urang? Cek si Begu. Dodo, tuluy jongklokeun kana leuwih. Cek si Utun. Atuh leuwih hade bareng kuduaan. Bisi teu katanagaan ari ku dewek sorangan mah. Ayo, tapi sing hati-hati euy. Halaunan lempangna. Tuluy eta dua budak ting keteyep. Lempangna jejengkean ngadeuketan kana tonggong si Warji. Demi si Warji, kusabab keur pogot nguseupna, pikiranana
panona jeung dedengeanana teh ditamplokeun kana useup bae nepi ka teu nyahoeun yen aya nu rek nyilakakeun. Si Utun jeung si Begu sanggeus aya di tukangan si Warji tuluy silih kiceupan. Hup! Kucubar karalep. Si Warji diteuleum kana jero leuwih. Eta dua budak berebet lalumpatan karepna rek nyumput kasa imah-imahna, tapi kakara oge sawatara lengkah lompatna. Ujug-ujug Jol Asep onon tina dapuran awi gabrug ngarontok ka eta dua budak. Ger gelut tiluan papuket silih rangsang silih teunggeuh jeung silih bebeutkeun. Asep onon mindeng pisan ka bebeutkeunana lantaran dihurup kuduaan ngan bubuhan wanian bae tara eleh ku atah-atah kawasna kajin paeh batan eleh sakitu dikekesak jeung diperakpak ditonjokan kuduaan teh kuat keneh ngalawan. Lila-lila Asep onon ripuheun dibebeutkeun ku si Begu nepi ka nangkuban tuluy pada narumpakan jeung ditaronjokan. Sabot kitu jebul si Warji datang papakeanana rancucut gabrug eta dua budak teh dirontok tuluy didengkek beheungna. Si Utun ti kenca, si Begu ti katuhu. Asep onon kore jatuh hudang tuluy nonjokan ka si Begu ku peureup katuhu, ka si Utun ku peureup kenca. Atuh si Utun jeung si Begu teu bari saeun ngalawan ngan bati roroesan leungeunna bae kawas leungeun nu palid. Hayo Ji, dengke kebae sing tarik, ulah dilesotkeun. Ceuk Asep onon. Ampun Sep, ampun. Ampun. Ceuk eta dua budak. Si laing ulah minta ampun ka dewek kudu kasih Warji. Ampun dewek Ji, ampun Gus, gura lesotkeun. Moal dilosotkeun masing nepi ka ngelel oge. Ceuk si Warji. Aduh ampun euy, ieu dewek ungap. Woi, esotkeun euy. Dewek moal deui munghak camplak kasih si laing. Cek si Utun. Moal dilesotkeun mun si laing tacan ngaku mah saha nu ngetepel dewek di sawah. Dewek, ceuk si Utun. Moal deui si laing. Ampun, moal deui euy. Saha nu ngaheureuyan munding nepi ka sina ngamuk. Dewek, ceuk si Utun. Kurang ajar, jahat sia,
telenges cek si Warji. Bari tuluy eta dua budak dibebeutkeun kana tanah. Geus euy cek Asep Onon. Sugan sakitu oge geus meujeuhna ngawarah umat telenges mah. Si Utun jeung si Begu tuluy baralik bari ceurik ting aringha. Lah hadena bae kapegat ku Asep eta umat jahat teh ceuk si Warji. Ti saha Asep uninga yen abdi aya di dieu? Ih, ti tadi ge dewek teh puguh neangan si Laing. Tuluy ditanyakeun ka indung si Laing, cenah nguseup di dieu. Tah, sabab eta gancang ku dewek disusul ka dieu. Tadi barang dewek datang ka dieu, beut nejo si Utun jeung si Begu ngadodoho si Laing sarta terus nyuntrungkeun si Laing kana leuwi. Barang maraneh narek lumpat, gancang ku dewek ditewak. Ger bae gelut. Leuh, cacakan mun Asep lain jago mah meureun cilaka. Nyatang tuh kana cilakana mun seug teu kaburuk katurungan mah. Ceuk Asep Onon bari seuri. Aeh, kumaha si Adun teh geus mending? Ceuk si Warji. Mending? Nah hasil laing tasan nyaho si Adun nepi ka hanteuna? Ceuk Asep Onon. Nepi ka hanteuna kumaha? Ceuk si Warji semu kaget. Apan geus hilang, malah tadi dikuburna ge. Inna lillahi, teu nyana nepi ka hanteuna. Nya eta nu matak dewek manggihan si Laing oge lantaran aya perlu. Aya perlu naon, Sep? Dewek teh perlu ditulungan ku si Laing. Menta dipangangonkeun munding. Sabab teu aya deui nuka rong nu baris daek sarta beunang dipercaya lian ti si Laing sorangan. Nya mangga da abdi mah eueuh gawe. Syukur atuh isukan wanci meletek serangenge si Laing kudu geus mangencarkeun mundingnya. Ceuk Asep. Ari buruh nama kumaha bapa dewek bae. Nyari tanah kitu teh Asep Onon bari nilik kana papakean si Warji. Ji, naha ari si Laing dibere baju ku dewek teh beutacan kadeuleu dipake. Mimiti nama si Warji teu daekeun ngajawab, tina ngarasa era. Naha teu kungsi katarima baju ti dewek teh ku si Laing. Puguh bae katampa mah, tapi geus dipake tandon hutang beas ka ambu ijem indung si Utun. Naha nepi ka nandonkeun baju ari indung si Laing teu balang siar. Ih, puguh geus aya mingguna ngaringkuk bae di imah lantaran batuk boro raah balang siar. Ih, naha atuh si Laing teu nyarita. Jadi dewek oge aya ubar batuk mah menang meuli ti apotek. Keun, engke sore dikirimkeun. Ceuk Asep Onon. Hayu euy, urang ka imah dewek sakedeung. Geura, dewek mah boga kue aneh.
Alim, izin, cek si Warji. Ih, nah makanya nyebutkan izin. Apaan si laing teh geus jadi sobat dewe. Cek Asep onon bari tuluy ngaleng kasih Warji ngajugjug ka balai desa. Hanca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.